urang ngarasa leles koyang si ganurek labuh dan Arip luas grep awak si Noni langsung disangke trep panon duanana bentrok ser sebelah rada si Noni karasa nyeblak baranjang kejadian eta Nyai Kuncen muncul atuh ningali dan Arip si ganu keur nangkep si Noni. Nyai Kuncen kaget hayab katana langsung hayab panas. Kang Arip, astagfirullahaladzim, cek Nyai Kuncen. Dan Arip kaget red ngareret ka palebah Nyai Kuncen, tapi Nyai Kuncen nakaburu ngablesat deui indit. Dan Arip leuwas, walah si Nyai pasti salah sangka ya. Gerentes dan Arip saking sasahna dan Arip loncat karena kuda rek ngudag Nyai Kuncen. Manehna sampai poho yen manehna teh keur nyekel Noni Walanda. Deuk haja atuh si Noni teh dilepaskeun, kubrag ngagubrag koak si Noni ngagoak. Adaw, cek si Noni. Dan Arip anu geus diuk dina tonggong kuda leuwas deui bae. Red ngareret ka si Noni, breh katempo si Noni keur nakarak bengkang bari nyengir. Dan Arip ngarasa teh tega. Antuk nama mainan loncat deui turun nyamperkeun ka si Noni. Kamu tidak apa-apa Nona, cek dan Arip. Si Noni nembalan bari tetap nyengir. Ini punggung saya Tuan, ini sakit sekali, tolong saya Tuan. Tembal si Noni. Nona masih bisa bangun. Ini pegang tangan saya, cek dan Arip. Atuh si Noni menimbungaheun diajak ku den Arip indit teh. Mahena cangkat rek udang, tapi tetap pura-pura leulis keneh. Nempok itu sor dan Arip nyodorkeun leungeunna gep dicekal ku si Noni. Tuluy awak si Noni rada ditarik, si Noni hudang lalaunan, gep cangkengna dicekel, tuluy celeng dibawa loncat kana kuda. Bertek kuda dan Arip ngabertek lompat tarik pisan. Atuh si Noni meuni leuwas ngereket-ngereket bae ka den Arip. Bakating ku hayang udag Nyai Kembang dan Arip mawa lompat kudana mani cepet pisan. Bet siga anu balapan bae geus teu nolih anu aya di hareup. Naon bae di loncatan nya tunggulna nya lombangna si Noni Walanda bener-bener soak. Unggal kuda loncat jangkung maena ngajerit tarik. Aw, tolong. Awas Tuan, cek si Noni bari ngarekep. Teu jauh di tempat eta aya saurang jalma anu keur kokolebatan make baju sing sarua bodas. Si horeng maneh teh Manir Edward anu keur nutur-nutur bae Nyai Kembang alias Nyimas Kurniasih. Reg Manir Edward eureun di hiji tempat. Ceulina mani rancung-rancung bae lantaran kumanehna kadengeun sora Noni Walanda anu keur leuwas di bawah lompatna kuda ku den Arip. Suara siapa itu? Kok sepertinya aku kenal. Gerentes Manir Edward. Tuluy mainna ngablesat deui ka palebah datangna sora. Manir Edward alias Santana terus katempo jojorelatan dari kilat nandingan nupatna kuda den Arip. Atuh ngan butuh waktu sakedeung Manir Edward geus hasil nyusul kuda den Arip. Cileng. Si Manir loncatan tina hiji dahan kana dahan sajena. Nangtung dina hiji dahan. Panonna ngawaskeun seukeut ka kuda den Arip anu kedeumpat. Breh katempo jelas pisan kumaha. Dina kuda aya dua jalma lalaki jeung awewe. Anu awewe jentre pisan katempo si horeng Noni Elis. Pakaiana katempelangsak salaroeh. Atuh Manir Edward langsung nyangka bae teu bener. Disangkana Noni Elis tos digunasita terus dibawa kabur. Hot belum teh. Ganinya dia orang sama adik-adik. Gerentes Manir Edward. Barang kuda den Arip geus deukeut, cileng Manir Edward loncat nyerang nyabetkeun dua sukuna. Hiu, katempo dua suku Manir Edward nyabet kana sirah den Arip. Tapi den Arip ge lain jawara samanea. Angin serangan Manir Edward karasakeun ku manehna. Sakilat den Arip ngamiringkeun awakna bari narek oge awak Noni Elis. Atuh awak den Arip jeung Noni Elis mering ka kensa. Tapi bari jeung kudana mah tetep lompat. Siga bae joki atraksi anu keur balap kuda. Wus serangan Manir Edward lepas.
tapi edas menir Edward oge luhur pisan ilmu silatna. Maklum manehna teh murid Syekh Nurianta ti Banten teh. Dua suku menir Edward anu milepas bablas kana hiji tangkal, tapi lir besot awakna ngaplesat deui malik ngudag ka Den Arip. Wus katempo awak menir Edward nyuruh dua peurupna lempeng diarahkeun ka tukangan sirah Den Arip. Tapi Den Arip siga nu boga mata ti tukang. Samemeh serangan menir Edward anjog, Den Arip buru-buru dongkok ka hareup. Tangtuna bari ngadorongkeun oge awak si Nuni Elis. Atuh blos serangan menir Edward gagal deui bae. Us awak menir Edward meresat ke hareup, tuluy katempo jungkir balik, crek nangtung deui ajeg bari hareup ka Den Arip. Siapa kamu orang? Beraninya kamu orang kurang ajar sama adik perempuan cek menir Edward bari panona beureum katempo ambek. Den Arip kaget. Kitu deui Noni Elis. Tapi barang Noni Elis ningali jelas anu nangtung di hareupeuna teh si horeng menir Edward lanceukna, si Noni ge jadi ngarasa ngamplong bunga. Sabar dulu kakak, tuan yang bersama Ek ini bukan orang jahat. Justru tuan ini yang menyelamatkan Ek, cek Noni Elis. Ari Den Arip masih keneh ngajanteng can ilu ngomong. Oh begitu, kalau begitu Ek berarti salah paham, cek menir Edward. Tuluy nyamperkeun ka Den Arip. Sor menir Edward nyodorkeun leungeunna ngajak sesalaman. Maafkan aku teman, Ik sudah salah paham sama kamu orang, cek menir Edward bari nyodorkeun leungeun. Gap ku Den Arip ditarima. Tidak apa-apa tuan, saya bisa maklumi. Karena sekarang adik tuan sudah selamat. Sekarang saya serahkan lagi adik tuan sama tuan. Permisi tuan. Ngasak itu jawaban Den Arip. Tuluy cileng deui luncat karena tonggong kuda bleset. Kuda na ngabersat lumpat deui menuju jorelatan. Sanggeus Den Arip teu katempo deui mah, pok menir Edward nanya ka Nuni Elis. Sebenarnya apa yang terjadi sama kamu sayang? Kenapa juga pakaian kamu sobek-sobek begitu? Tanya menir Edward. Tuluy derek-dek atuh ku Nuni Elis dicaritakeun sakabeh kajadian. Ti mimiti manehna kabur ti medan perang, tuluy sasab ka hiji leuweung. Tuluy sampe rek digunasita kehormatana ku dua jalma anu make pakaian seragam kenil, nyaeta Kapten Soma jeung Sumanta tea. Sampai akhirna ditulungan ku Den Arip. Nyan haja kalau cek Nuni Elis, cenah maena sampai poho nanyakeun ngaran ka jalma nu nulunganna. Begitu ceritanya kakak, cek Nuni Elis mungkas caritana. Ngadenge carita Noni Elis, menir Edward katempo mening ambek pisan. Apa dom sih? Bener-bener kurang ajar mereka. Tapi yang penting sekarang kamu sudah selamat, cek menir Edward. Tuluy menir Edward muka baju kampret bodasna. Sor dibikin ka Noni Elis. Baju kamu sobek-sobek kayang. Pakailah baju kakak, cek menir Edward bari nyodorkeun bajuna. Gap ku Nuni Elis ditarima. Manehna ngarasa rewas oge lantaran karek sadar yen baju nu dipake ku manehna geus rarangsak. Tuluy baju kampret menir Edward ku Nuni Elis dipake. Sekarang kita pergi sayang, Ik khawatir sama keselamatan mami, cek menir Edward. Iya kakak, ayo kita pergi, tembal Nuni Elis. Satuluyna menir Edward jeung Nuni Elis arindit ti eta tempat. Cag urang tunda heula. Ayeuna caturkeun Kapten Soma anu tadi sial diudag-udag bae ku Bagong. Tapi Kapten Soma ayeuna mah geus hasil nyalametkeun diri. Bagong anu ngudagna teuing lompat ka mana. Aram jadul, ngimpi naon aing tadi peuting. Nah bet sial-sial teuing nasib aing. Lain meunangkeun si Bikang bule, aing ngalah ngadon di udag Bagong, cek Kapten Soma ngomong sorangan. Dengan Kapten Soma tuluy rumpa-rampa karena cangkengna. Maksudna rek neangan pistolna.
Tapi si horeng eueuh. Kapten Soma karek sadar lamun pistolna ditinggalkeun basa rek newak non hiwalanda teh. Atuh Kapten Soma beuki handeul bae. Amjado, tinggalin di pistol aing. Keur mah duit pamer si Menir Jensen ayana suku calana. Aduh, aya bae dasar apes. Tuluy Kapten Soma balik deui rek nyokot pistol jeung baju kenil anu samawehna di udaran teh. Kapten Soma tuluy lempang deui ku kurubutan rek balik deui ka tempat tadi. Suku jeung bitisna geus pareurih balas ti kakarait kana cucuk jeung are. Keur mah kitu Kapten Soma make poho deui jalan kanu tadi. Antukna Kapten Soma malah sasab. Lempangna malah beuki jauh ka tempat nu tadi. Geuning teh anjog ka anjog sasab sugan aing teh. Gerentas Kapten Soma bingung. Kapten Soma eureun lempangna tuluy diuk dina hadapeun hiji tangkal gede. Napasna ngahegak awakna pinuh ku kesang. Keur kitu pertak huluna karasae nu nenggor. Aduh, Kapten Soma reuas nenggak ka luhur. Barang breh teh si horeng monyet anu nenggor manehna teh. Katempo sakadang monyet teh siga cungar cengir ngalelewe. Haram jado sia calutak aing dasar kunyuk. Cek Kapten Soma molotot siga bae nyarekan ka jelema. Ari sakadang monyet siga nu beuki ngalelewe malah ngabaledogan deui ka Kapten Soma. Pertak tarang Kapten Soma katenggor deui. Aduh, bakal waras ya. Kapten Soma bener-bener ambak pisan kot nyokot batu peluar dipake ninggangan monyet. Tapi monyet lincah luncat ka ditu luncat ka dieu ngahindaran pamaledog Kapten Soma. Malah mah siga nu beuki ngalelewe sa Kapten Soma nyokot deui batu. Tapi ayeuna mah dikeker dilelempeng kana awak monyet. Peluar batu ditenggorkeun deui. Hus, batu ngablesat. Bletak. Beneran ayeuna mah keuna kana awak monyet. Kuik sakadang monyet ngaguik ngalayang ngeragrag blug. Ninggang lemah pas beneran hareupeun pisan Kapten Soma. Kot Kapten Soma nyokot dahan tangkal anu ngagoler di pinggirina. Modar si ayeuna kunyuk. Tuluy eta dahan tangkal diayunkeun rek dipake ngababukan sakadang monyet. Tapi teu nyaho ti mana datangna ujug-ujug purudul daratangan puluhan monyet. Kabeh nguru ka Kapten Soma. Atuh Kapten Soma reuas tapi rek lompat kabur monyetna geus daratang. Antukna mah Kapten Soma dikuruyuk ku puluhan monyet, parahi nyakar, parahi ngegel. Kapten Soma gogoakan, "Waduh, tolong, aduh, kunyuk dasar kunyuk sia, aduh, tolong." Cek Kapten Soma gogoakan, manehna bener-bener ripuh. Lila-lila mah Kapten Soma geus bener-bener teu kuateun, les antukna mah manehna kapiuhan. Aneh eta monyet-monyet siga nu ngarti. Nempo Kapten Soma geus teu walakaya kumaranehna digarotong tuluy dibarawa indit. Monyet-monyet terus saleumpang ngabring ngagorotong Kapten Soma. Bet siga jelema bae maranehna siga nu sarurak keak-keakan bari jalukir balik siga nu bungah. Meureun lamun bangsa manusia mah bungah kulantaran tas menang perang sinah meureun. Rombongan monyet anu ngagotong Kapten Soma antuk nama anjog ke hiji guha. Tuluy maranehna asup. Breh teh di jero guha aya hiji rohangan anu lega pisan. Di tengah-tengah eta rohangan aya saurang jalma make baju sing sarua hideung diiket barang-barang semplak. Ari beungeutna pikasieun, janggotna panjang kumis paplang. Manehna katampo keur diuk dina luhur batu. Si horeng eta jalma teh hiji jawara kahot anu katalahna Kimandahong. Jalma kahot di golongan hitam rajana badog rajana rampog. Barang ajog ka eta rohangan siga jalma bae monyet-monyet deku mere hormat. Pok Kimandahong nyarita, "Alus euy, alus, sok tunda eta manusia hareupeun dewek." Cek Kimandahong. Monyet-monyet siga nu ngarti kana bahasa Kimandahong. Kapten Soma tuluy digolerkeun hareupeun Kimandahong. Kimandahong katemu mencrong kana awak Kapten Soma. "Alus, ieu jalma nu diteangan ku dewek." Cek Kimandahong. "Cag urang tunda heula."
Ayeuna caturkeun Letnan Dastim jeung anak buahna anu meunang tugas ti Menir Jensen pikeun maluruh Menir Edward atawa kulawargana supaya ditewak atawa dipaehan. Harita katempo pasukan Letnan Dastim terus nyuksruk ka unggal lembur ngaprak ka unggal desa. Unggal jalma ditanya, unggal imah digaradah. Tapi saurang jalma-jalma anu ditaranya ku Letnan Dastim jeung anak buahna eueuh nu harapaleun. Kumaha rencana urang ayeuna Letnan? Hese geuning maluruh keluarga Menir Edward teh. Cek salah saurang anak buahna anu ngaranna Sarkim. Tapi najan kumaha bae oge, urang kudu bisa meunangkeun maranehanana. Lantaran mun teu beunang urang kabehan anu jadi tarohana. Tembal Letnan Dastim, maehna ngarasa bingung pisan. Kumaha lamun kieu Letnan? Urang pura-pura ngayakeun sayembara bae. Saha nu manggihan Menir Edward atawa kulawargana ku urang pura-pura dibere hadiah munding. Satuju teu lamun kitu Letnan? Cek Sarkim deui mere usul. Letnan Dastim bungaheun bari nepakan tak si Sarkim pok maehna ngomong. Alus euy eta. Alus usul teh dewek satuju pisan. Tapi kieu euy. Jadi ulah sampai nyahuan urang anu ngayakeun sayembara. Jadi saulah-olahna anu ngayakeun sayembara teh pokona urang galak seta gitu. Ulah sampai nyahuan urang anu ngayakeun sayembara. Cek Letnan Dastim. Nya kitu maksud kuring ge Letnan. Tembal si Sarkim deui. Ayeuna keneh geuwat kumpulkeun jalma-jalma lembur. Terus bewarakeun ku maneh. Atuh teu kudu ngadua kalian deui parentah, Sarkim terus indit. Dibarengan ku sababaraha urang anak buahna. Ari Letnan Dastim jeung nu sejenna narungguan di eta tempat. Urang langsung saturkeun bae, si Sarkim geus hasil ngumpulkeun jalma-jalma hiji lembur. Katempo si Sarkim keur nangtung di hareupeun balarea mere bewara. Dengekeun ku kabehan. Ieu hiji parentah ti pimpinan gagak seta. Jadi saha bae di antara maneh anu bisa manggihan Menir Edward atawa kulawargana keur tarewak atawa laporkeun ka kaula. Jeung saha bae anu pangheulana manggihan atawa newak ku dewek rek diberi hadiah. Hayang nyaho hadiah naon? Munding kumaha maraneh saranggup teu? Cek si Sarkim. Ngadenge rek diberi hadiah kitu mah, jalma-jalma teh langsung kabarita bae. Saur manuk maranehna langsung ngomong nyakseni. Di sejen tempat teu jauh tidinya aya saurang jalma keur ngawaskeun anu keur ngariung. Si horeng eta jalma teh Nyai Kembang. Panonon mencrong ka jalma-jalma anu keur ngumpul. Kurang ajar, dasar pengkhianat. Maranehna geus mimiti-mitah deui ka gagak seta. Ayeuna mah ku aing teu meunang diantepkeun. Garentos Nyai Kembang bari panonna terus mencrong ka si Sarkim sapara kanca. Mitra budaya Sunda panindengan sadayana mana bisa kitu heula dongeng Sunda anu judulna Nyi Mas Kurniasih atanapi kajen ajur tutumpuran bagian ke-13. Insyaallah sanes waktos urang lajengkeun deui. Ieu dongeng karangan Pribados Kang Abun Burhanuddin oge dipadara ku Pribados. Hapunten kakirangana mugi katampi kalayan kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.